Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng tepang deui sareng Ibu dina mata kuliah teori maca. Dina danget ayeuna urang bari sumedar ngeunaan opat kaparigelan basa. Ya, kaparigelan basa nyaeta kamangpuh dina make basa, ngawengku, maca, nyarita, nulis, jeung ngaregepkeun. Hubungan ngaregepkeun jeung nyarita, dina ngaregepkeun langsung aya apresiatif, aya reseptif, sareng fungsional. Dina nyarita aya langsung atawa teu langsung, teras produktif sareng ekspresif. Sifatna atawa hubunganna miboga sifat interaktif ya antara nyarita sareng ngaregepkeun anapun ngaregepkeun sareng nyarita. Ngaregepkeun sareng maca miboga sifat anu reseptif atanapi narima informasi tina bahasa lisan atanapi tulisan. Upami tina lisan sumberna tina caritaan, upami tina tulisan hasilna tina nulis. Parigelan maca bisa dicindekeun kaparigelan maca jeung nulis sifatna produktif ya ngahasilkeun. Upami maca sareng ngaregepkeun sifatna reseptif atanapi ngan saukur nampi informasi. Misal kunaon maca sareng nulis disebutna produktif. Misal tina hasil maca urang bisa ngahasilkeun karya tulis eta kata kunci produktif. Upami maca janten reseptif nyaeta kana nyimak berarti reseptif ya ngan saukur nampi informasi sapertos gitu. Jadi dina kaparigelan basa, opat kaparigelan basa upami terjadi komunikasi berarti urang tiasa nampi informasi sapertos gitu. Tujuan tina ayana kaparigelan basa nyaeta urang meunangkeun informasi. Di dieu urang tiasa ngabedakeun antara kaparigelan maca sareng nulis ya. Upami maca neangan informasi, upami nulis nepikeun informasi. Sifatna reseptif upami dina maca, upami dina nulis produktif. Sumber dina maca sumberna tulisan, sedengkeun nulis urang revisi karya tulis. Dina nulis jeung nyarita kan miboga kamampuh anu produktif. Tiasa dibedakeun konsepna ya. Di dieu aya konsep dina nyarita. Nu kahiji nyaeta nu palih luhur tina konsep teh nyusun kekecapan nu mangrupa sora. Jadi kecap, frase jeung saterusnya. Teras janten encoding, teras janten suara atau nu disebat speech sound. Nu kadua nyaeta konsep ide dina nulis. Kahiji nyaeta aya nyusun huruf, huruf jadi kecap, frase, kalimat ya. Terus encoding janten hiji tulisan. Eta nu disebat kamampuh produktif tina nulis jeung nyarita. Kaparigelan basa kabagi ngajadi dua nyaeta aya lisan aya tulisan. Lisan ngawengku nyimak jeung
nyarita. Upami nulis ngawengku maca jeung nulis. Nah, upami nyimak sareng maca miboga kaparigelan anu sifatna reseptif sedengkeun maca jeung nulis kaparigelanna sifatna produktif. Tina kaparigelan reseptif sareng produktif ngahasilkeun komunikasi ya. Pikeun urang ngauningakeun tujuan, amanat, atanapi pesen anu hoyong didugikeun nalika urang ngalakukeun komunikasi. Oke, upami tos paham sadayana urang lebet kana pancen anu munggaran ya. Pancen kahiji nyaeta urang ngadefinisikeun atau napi milari wangenan maca. Upami saentos dipilari wangenan maca nembe disimpulkeun. Wangenan macana 10 ya numutkeun para ahli. Teras dicindeukeun ku urang sapertos gitu. Jadi naon sih ari kaparigelan maca teh seperti itu. Mungkin eta nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna. Kirang langkungna Ibu nuhunkeun dihapunten, dipungkas ku bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Nasru minallah wa fatur qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.